Aki-aki cak-cak bodas Bengit bangke Ketinggalan zaman. Aki-aki cak-cak bodas Bengit bangke ketinggalan zaman. Bugang huntu awehan nyengir siga Dracula kalaparan. Ngamacot tepugu sagalana dijian karitan. Sok ngadadak berani padahal jingir siga bangkakan. Psikolog tio mata boga tata krama tenyakola. Mun ayah nu beda cok maneh langsung ngamuk siga gorila. Debat sautik disangka ngelawan padahal maneh nu goblok teu bisa nalar ngan bisa ngawang. Ngahina batur bari jika nu boga jabatan luhur. Padahal di Qatar keto dianggap ngan murim ngagorowok di juru. Pada geskolot mikir kudu dihormat. Padahal tinggal lakuna bejat omongan na nyeri kacau lima tak mutmat. Karyawan dihina, disieuna ngadon elekan dirina sorangan. Ngalaporkan ke atas sambari nyieun fitnah. Kawas tukang adu domba karatan. Saban poe nyieun drama sigara tuti film murahan. Aki-aki modal harga diri ngan kuat ku omongan kosong jika angin salapan. Ngabukeun diri siga pamimpin jagoan. Padahal gerakna lamban jika mesin kolot turek ruksak kepanasan. Mun nyarita sok ngarasa nu paling pinter. Tapi sakali diuji langsung ciut jadi uyah lebur dina cai filter. Intimidasi jadi daharen sapopoe Ariaya masalah maneh nu ngiles kabur jiga kebo mentas supuse. Kolot kitu mah bangga kunaon omongan goreng kabatur sok ngagoreng padahal hirup sorangan geus meleng. Aki-aki cak-cak bodas bengit bangke